geratan prakeun dua dampal panangan urang Sumerah kanu kagungan nungusikeun jeung nu malikeun hirup manusia teu walakaya. Aduh Gusti nu maha suci. Kolot baheula tara nyaritakeun Quran, tara nyaritakeun hadis, tapi akhlakna Quran jeung hadis. Poe weyeuna urang kadang-kadang nu caritakeun Quran, nu caritakeun hadis, tapi akhlak kaluar tina Quran jeung hadis. Ur awur kembang malati, ur awur kembang kasturi. Wur di awur-awur kaheman. Di ai datang ti luhur dipenet naik ka luhur, cai dipenet rembes ka handap, cai dipenet dupak. Tah nyieun kahadean ulah karena batu resep, nyieun kahadean tong kahalangan ku nu ngewa. Mangsa bodoh kadar eta deuk resep deuk nu ngewa, kumaha hatena masing-masing lur. Gusti balikeun deui abdi kadunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi rek eureun panas baranan, abdi rek eureun iri dengki jahil kaneya istren panastren dudupak jeung rurumpak. Gening kieu balukarna diri eueuh nu nulungan, amal kaula teu boga, diri ngan ukur ngagugulung hawa nafsu. Poek eueuh oncorna leueur eueuh iteukna kaula kudu ka mana? Ampun kaula ampun.